Satu, Mang. Mual. Rusuh aing lagi nan. Pindah aing makan itu. Mang, ingat, Mang. Ingat naon? Saya pelanggan setia, Mang. Enggak. Da ongko aing onggal poe panggil jeung jalma ieu. Ya bener arek meuli ya. Iya, Mang. Ulah minta macam-macam. Nih, pakai mie. Kalau iya, Pakai mie koneng. Oli, Mie putih. pakai sayur. Pakai sayur. Toge. Pakai toge. Teras, Mang. Ngangge bonteng. Bonteng di mana? Bonteng. Saya bontengan. Atuh da ieu mah baso. Bontengan ieu mah. Aduh, Mang. Iya, Mang. Aya sayuran, aya mihan, ngangge bonteng. Sing lada, laos teh, Mang, mun baso ngangge bonteng. Heuh neangan bae bonteng mah ka ditu atuh lagi dia dewe. Kumaha pamikiran? Geus pamikiran adikku mah. Heupan eueuh bontengna. Ye, Mang. Ye, pan saya nu ek meuli. Si Mang teh kudu inisiatif atuh. Arti aya apal. Di dinya nu meuli tapi ngeulina nu aneh-aneh wae. Anu aneh. Ya heuh. Pan aing mah eueuh bonteng mah di dieu mah. Biar si Mang mah. Kumaha? Meuli mah. Saya tuh pelanggan setia Mang, tapi Waduh lah. Pelanggan setia unggal-unggal naon genan. Pasti we nanti omongkeun ieu mah. tiap ladangan teu pernah bener. Kacau ieu mah. Ieu kumaha pamikiranna. Randa. Bisa teu jadi, Mang. Sia nu teu bener. Jol-jolan datang ka dieu minta baso, minta naon. Ujung-ujungna teh pengen minta nu aneh-aneh. Neng, meser baso. Aduh. Sama ieu dewa. Nah geuning si Mamang ieu nu kamari nu dina roda. Mang. Nah, nama calana di dia. Pan ayeuna mah abi nyewa ruko di dieu. Nya nu kamari nya ieu mah nu meser basona gerobak ka abinya. Geula. Mang nah bet nyewa ruko. Pan nyewa teh mahal, Mang. Aji, ieu nyewa sabaraha? 5 juta per tahun. Tuh, Mang lebar. Coba mun duit sewa eta, ku Mang teh bagikeun ka anak yatim, bagikeun ka lansia nu dareukeut. Mungkin berkah, Mang. Nah, berkah sama ke nyewa ruko. Aneh heran dah. Si Mang, ya. Si Mang alim beramal, bakal jaga. Lain masalah ku kituna, lain masalah ku kituna. Abi teh ayeuna mah gaduh ruko kitu di dieu. Tah, da si Mang mah mikiran dunia wae. Cek aing ge. Ya, duit 5 juta daripada make bayar ruko. Maning bagikeun ka fakir miskin. Jadi aing bisa moal ya. Nya, kan mung naroskeun nah bet Mang bet nyewa ruko sagala. Atuh kumaha aing wae. Duit aing we minta ti sia. Meuli moal. Teu bisa kitu Mang. Mang, ya. Iya, nyewa teh ruko duit Mang, tapi abi mah mere saran coba mun ka anak yatimkeun, dijagakeun. Kan eta teh urang manfaat. Nya kaharti ku abi ge kaharti. Nah, ai kaharti mah belegug. Kalau ka nyewa segala tuh. Ngemang ah. Ieu lah. Kumaha meuli deui aya. Aya ka lagi.